Kita ikuti inspirasi sehat bersama konsumen Bio7. Dari herbal dan rempah Indonesia meningkatkan daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Kita sareng Ibu En, Ibu En Sohena, nulinggihna ti Dusun Citatah, Padanaan, Pasai Leres. Ibu teh tos ngaleut Bio7 nya, urang berbagi pengalaman sareng Radio PNK Kabupaten Sumedang. Ibu En kapungkur satacan ngaleut Bio7 gaduh keluhan naon nu diraos? Urat kejepit ibu teh, lambung, terus non gitu susah micen ditanya. Seueur we da pangin tanto sepuh ongko. Nah teras we nguping dina PNK ibu teh teras ka dieu meser. Hiji ngawitan teh. Ya etos eta aya karaosna ti hiji oge nya teras Sayap tilu tah. Sayap tilu. Oh, damang gitu. Ini asa ditojosan ku paku teh sok nangis emang mah teh. Tah damang nya henteu teh kadeu da damang. Ai pe karaos deui. Kadeu deui meser deui janten opat tah ai anyar keneh besa panyawat zaman ayeuna corona kitunya. Ibu teh parna ka dieu tos wonten geuningan paneng bade uih nya harita. Nah, meser deui ka dokter ka mana ge alim hoyong meser beasipan di garu gue ku bapak sareng kupun anak teh dibelaan digendeng gitu dina motor teh. Gitu ka enak teh alhamdulillah ibu teh damang. Nya nuhun kitu ka beasipan ayeuna meser deui dalam teh mesernya mudah-mudahan ayeuna sing enggal damang deui nya. Ibu botol kasaran tos diraoskeun ku Ibu karaos Kapungkur mohon tilu botol ti hiji ge karaos. Ti hiji botol ge tos karaos karatnya karaosna. Teras tilu damang biceun lancar gitu teras ieu anu asa ditojosan paku teh damang lambung henteu teu karaos pan biasana mah sok dicai panasan wae nya patuangan teh. Henteu tah tos tilu mah damang we nya henteu teh ka dieu gitu. Ka dieu deui harita. Ya tos damang teh henteu ka dieu deui, nya ka dieu menuju parna harita enggak. Parnanya. Harita upami teras banyak henteu di ibu dan sok hoream di jalanan. Terang Bio7 di mana? Di PNK. Di Radio PNK. Ibu mah ngageder we siang wong ieu teh. Tara di Pareuman, malihan mah saur batur teh. Mama mah cenah ai rodeo na gerenggeng wae jalmina teu aya, pan meh disangka aya sing anu maling hayam ceuk ibu teh kitu. Kitu Eta botol kahijo ge tos aya perbenteran ka Ibu nanya. Aya Ibu aya reaksi anu satos ngaleut Bio7 karaos ku Ibu reaksina kumaha? Teu da. Da aya kana micen teh kumaha? Biasa raoseun nya. Rasa harampang we raoseun. Mohon rasa rampang we. Tah upami bisa panyawat harita teh anu hiji aya keluhan ateul upami tas ngaleueut teh. Eta teh botol kasabaraha Bu aya keluhan Anu ateul? besa iya geuning kan besa meser hiji sanes besa meser hiji besa parah teh ya. Besa neng nya besa neng berwi geuningan ibu aya tah harita. Aya ateul. Nama ateul tos teu aya. Teu aya. Tos sehat total we nya diraoskeun ku ibuna kitu. Mohon tos sehat ayeuna mah. Ngaleut Bio7 Ibu seberapa tetes kamari? 15 tetes. Barangkali sadinten 3 kali. Mohon. Mah tos ngaraoskeun raosnya. Mohon. Tina saraf kejepit, sareng tina lambung. Lambung mohon. Tah ayeuna teh anu karaos teh dalam henteu teh ya. Rasa maneh tos damang. Upami mah teh asa capek gitu. Asa capeknya ayeuna teh gitu. Dan lu sumping li ka dieu. Mohon. Eta umpel keluharan we dina Mohon mana ayeuna hoyong meser deui gitu. Nya mudah-mudahan aya ge sing enggal damang deui nya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu En hatur nuhun ya atas berbagi pengalaman sareng Radio PNK Bio7. Mudah-mudahan Bae bisa dipasihan kesehatan. Mohon amin. Kitu saterasna oge tetep dikeureuy Bu sosos ke paminta atau sehat tos ngaraoskeun sehat total dikeureuy ngaleut Bio7na. Mohon mangga. 2 kali sedinten kau ngajagi imun tubuhna. Ya, Ibu En hatur nuhun. Sami-sami. Dikanten. Assalamualaikum warahmatullahi Bio7 Dapatkan Bio7 di Gerai Sehat Bio7 Radio VNK di Jalan Raya Sukasari nomor 345 Tolengas Tomo, Sumedang, dan di Gerai Sehat Ibu Nur di Dusun Pangjeleran Gang Keramat 3, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Di Gerai Sehat Anda bisa cek kesehatan secara gratis dengan mempergunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Untuk informasi dan pemesanan hubungi nomor telepon 08221 383 2565. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bio7